Tiasa. Geura sok taruh coba Tiasa bahasa Sunda tiasa. Dijawabna teh bahasa Irian ya. Bobo lemesan saya tadi bahasa urang euy. Kumaha damang? Pangestu, alhamdulillah. Biasa ngadalang? Dacan biasa. Tapi seneng dalang, cinta apa? Cinta mah cinta. Cinta dalang. Cinta wayang. Cinta wayang maksudnya. Cinta wayang. Terima kasih. Dayana ieu nandakeun yen seni Sunda, seni wayang golek, terus jantan seni masyarakat dunia. Alhamdulillah. Aku bagi sakitu, ieu mah contoh ke urang sadayana, di mana wae oge aya contoh mah da milik sadayana urang. Mohon. Cek Nabi mah al hikmatu dhalatul mu'min. Tah dengekeun sia gubernur urang teh. Mau aya eta. Tepuk tangan untuk Bapak Aher. Iya. Oke, teraskeun anna wajadaha fa huwa ahaqqu biha. Jadi hikmah kasayan ti mana wae oge asalna keukeuh we akhirna milik mukmin. Mohon. Sing ti sanajan ti urang warana ge keukeuh we kudu ditiru ku urang sadayana ngajantenkeun naon kitu akhlak, ngajantenkeun karakter urang. Mohon. Kajujuran Teh jujur napa? Jujur, mohon. Kumaha di urang mah semen tina 3 jadi hiji. Eta. Bari teteh umroh nama geus 7 kali teteh. Eta. Benar. Sing sanajan walana teu umroh teu haji tapi jujur kuat hasil bangunanana. Tah eta jujur Tapi orang Indonesia tos merdeka, Islam geus haji 5 kali, umroh geus 10 kali, tiap-tiap kali untuk proyek umroh, itu jujur mah tetep cepet hancur. Nyaeta aya peristiwa anu luar biasa antara Pandawa sareng Kurawa. Taguning. Dina diulem kaya negara Astina Pandawa dina pesta Hajat Surya. Laras. Nyaeta Pandawa teh ku kaula diajak main dadu. Diajak kieu-kieu tetemu. Tina saperakan kana 10 perakan tina 10 perak nepi ka negara diborohkeun. Sumohon. Negara Amarta diborohkeun kana main dadu. Beres. Hasil mucekil kaula nyaeta menang negara Amarta. Pandawa geus teu jadi raja deui margi negara Amarta geus menang ku kaula, geus dihak ku kaula. Wah, tos karawatan ku salira kula. Nanging harita para pini sepuh sadaya dedeheus yen negara Amarta kudu dipasrahkeun deui. Sumohon. Kaula sadar dina waktu harita heug negara Amarta rek dibikeun deui ka Pandawa. Beres. Syarat anu mutlak Pandawa kudu dihukum heula 12 tahun. Wallah. Kudu leleuweungan di leuweung Kamiaka. Kalayan ditamahan nyamur 1 tahun. Tuh. Dina eta nyamur teh teu meunang kapangih. Lamun kapangih dina jero nyamur sanajan pi 2 poeun deui ka geus. Yakin hukuman 12 tahun kudu dibalikan deui. Wah, kedah dijalankeun deui kula. Tapi mulus Pandawa 13 tahun teh. Atuh kan tenan. Nyaeta tutas dina nyamurna. Tah ieu anu jadi gegebegan teh tangtuna oge Pandawa bakal nagih janji ka kaula. Wallah. Nyamurna teh di negara Wirata. Ku kituna yang kaula teh dinten kamari rengse gempungan sareng dulur-dulur kaula. Laras. Nyaeta para Kurawa nu sanesna yen saur manuk, yen Amarta kudu dipertahankeun ulah dibikeun deui lamun ditagih ku Pandawa. Wallah eta. Ku kituna kaula teh diyuhunkeun ka mandang. Ti salira eyang oge ti salira kasepuhan nah satuju upami negara Amarta anu ku Pandawa diborohkeun teh kana main dadu anu geus jadi hak kaula. Nah satuju upami dipertahankeun atana pinyangakeun kedah kumaha. Itu yang Durna nyangakeun ngiringannya idem pun mang
cing pamanang disepuh kula. Duryodana incu kula Doh. di Malajang eyang apa yen eta HTT berat kada dipertahankeun. Wah, Leres tos katoong teman. ngan dina lebah dia tinggali harga diri negara. Laras. Anjeun bakal kacatet, bakal jadi sejarah, jadi raja Hawak. Laras raja anu saraka. Harkat darajat negara Astina bakal rubuh ku anjeun di mata umum, di mata raja-raja luar negara. Tangtos kula. Eta uti Bisma anu dipercaya pikeun mertahankeun negara Astina, pikeun mertahankeun wibawa komara oge kasalametan negara Astina. laras. Sanajan geus sakieu setuk dawuh Katenan. ridho keneh kaula ngabebengkang di medan Danalaga. Ridho keneh aing pikeun mati di medan jurit, Walah. ansur di medan tempur jeung tibatan negara Astina aya nu ngalindih. Tuh. Tangtos kula. Nyaeta eyang pikeun naki serangan ti luar negara jeung ti jero negara. Seolah-olah stabilisator negara. Wah, laras. Tayeuna ieu teh seolah-olah serangan teh ti jero negara. Ieu penyakit biji ti negara sorangan. Loh, eta kula. Bangsa Astina ayeuna geus jadi bangsa teu kaopan teu payaan. Katenan. Malah ieu geus lain rahasia deui. Ieu geus jadi rahasia umum. Tos Arab. Penyakit-penyakit pejabat anu aya di negara Astina. Laras. Diuar-uar ka sakabeh hamba rakyat yen penyakit masyarakat kudu diberantas, nah ai penyakit pejabat rek diantep. Urukan. Harga diri rek dikamanakeun negara Astina. Katenan. Wayana dilelese ku kalakuan model gitu. Bangsana sorangan dilelece. Ingat Duryodana. Sanajan anjeun pangkat raja, cing ingat pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah, kapangkatan anu dipiwegah eta kabeh helas eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan kanu kawasaan. Wah, laras. Laras. Anjeun moal lila hirup di dunya hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingaraneunana. Cocok sayang watu asaca sami sanabi Kana hate teh ya. Kade ulah benang digos kade. Ulah kengeng kepengaruhan. Eta teh pangna kitu teh eta teh kabere tadina. Teka bagian. Teka bagian Atawa amplop ipis teh. nya. Anu Teh bagian tener ongko. nya, anu ngecewis teh teka bagian proyek. nya Dangke ge geus aya pangabutuh geura. Nyolongkrong deui ka dieu. pasti Kegeruna lele. Awas ulah kapangaruhan. Ulah. Tetep urang kudu dipertahankeun negara amarta lebar. Jadi jelema sangsara teh sok dilelece batu. Ulah. Bikeun deui. Dahakna. Lamun ditingali kana kacamata dulur. Saturunan anjeun jeung panawate anjeun teh kapi adi. Sakaruhun. Ngaran-ngaran jeung dulur jauh silih tepungan anggang silih teang gering silih ubaran. Paeh silih rasanan paeh. Sari rasanan paekeun saling jangan. Sumuhun. Salah saling benerkeun. Tong boro jeung dulur sanajan jeung deungeun-deungeun eta geus jadi kewajiban manusia. wajib teman Kantenan sepuh. Duryodana bikeun deui ceuk eyang. Timala nuhun ya tawisnya ka kaula. Tawisnya nuhun kamandang. Doh. Eta Ditampi. istighfar. Nuhun yang. Ayeuna nyuhunkeun kamandang ti kasepuhan Paman Rasidrona. ada mau tebih ti kitu cek mau ge alah Kasepuh. mau tebih ti kitu mah teh Ih sakedik mah kedah we urun rebuk. Kedah we Kedah. bulan. Cing. Eta ti padepokan. Bijilkeun ka kolotan deh. oh Bijilkeun ka dewasaan deh. Ulah
Ulah sebut kau. geus mejeuna bangsa urang teh kudu geus dewasa geus sawawa Laras. Ulah. bangkit Duryodana Dorna Cing. Urukan teh cikan kakang tua kesepuhan ti jajar sok kalima kayaknya. kedah wae teh mang teh sumangem cobi pamang Kawe saseureun sabeuneureun mah tuh. punten atuh kasepuhan ka pangeran sok nah pada hadak kitu keneh pangidan Tong lami sap. nanging parentene kitu kolot naon ngaranna dipentak ka manang mang jempe Jaya atuh ai kasabat kesepuhan mah. sakumaha anu parantos kauninga ku salirajeng anger kasauran sepuh pikeun mertahankeun nagara teh ngan lain ngan ukur wala dia balad tamtama anu regreg bedil pakarang anu rongkak Semua. tapi ieu hate Tah hate urukan teh. sagede-gedena bencana alam bisa diubaran ku duit Nya biasa. tapi lamun tos bencana akhlak naon piubareunana Wallah. Eta nu abot mah. ieu anu digugulung ku salirajeng anger teh ieu teh nafsu wungkul Ya. Nafsu wungkul. punten bongana disuhunkeun mang Bener. imalan mangga bebas we paman Ulah. Eta bongan disuhunkeun ngagugulung. upami ninga kana sawatawis kasauran sepuh kapungkur nyaeta dina basa filosofia falsafah ceuk falsafah urang Sunda nafsu teh sok mata kaduhung badan anu katempuhan malah make jeung dihaleuangkeun sagala ti mimiti SD Dah kumaha? Ya, cing dina eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma ukur wawayangan bae raga taya pangawasa tuh. ana sok kasasan nyalampah nafsu nu mata kaduhung badan anu katempuhan Eta teh dina pupuk teh. diri nu bakal kacing ciri Merukan. ngan hanya kala ini teh ngan ukur sasemat lagu Semat pupuk mah disebutkeun ana mah. mun dina pemerintahan negara astina mah ieu teh loba teori Ya. loba saur tanpa bukur kabeh jadi anggota NATO Naon ari NATO nyaeta no action talk only Naon maksudna teh? loba carita wungkul Loba saur. sabab naon rakyat ayeuna teu butuh janji butuh sote bukti Aya eta sebut butuh nyata ya ulah. teu butuh teori nama. geus jadi rahasia umum kagorengan oknum-oknum penjabat Sumuhun ciri-ciri. geus nemrak Semrak geus gabungan alat informasi media cetak media elektronik can ayeuna internet internet. Arapaleun ayeuna mah. Mesti kudu disumput-sumput. kajahatan birokrasi kajahatan administrasi Allah. Aneh budaya. Pejabat nu iman teh. dina leresan dieu ieu teh paratos jadi rahasia umum Laras. Tos bluk-blak ayeuna mah kulang. loba anu jadi bangsat tukang newak ditewak tukang ngahukum dihukum tukang mariksa dipariksa Allah. Eta. Laras kulang. Pasti barali ayeuna mah. ieu duluhurna geus kana ditu kumaha kahanapna Anu mau. ieu bangsat tong boro di luhur kahanap oge aya teh geus nerkab Nerkam. geus merajalela geus nular contona raskin Detik naraskin tah. Tadi bikin. dibikeun teh kanu wawuh we jeung kabarayana wungkul Dibikin. manehna gegedena dijual saware Ya, dibikin kan udah deket lagi dengan tadi. nah aya nurani dina hatena yen ngakan rezeki haram teh Maka atawa ngadahar rezeki fakir miskin teh sarua jeung ngakan sieun neraka bakal aya balitungan. Namurukan kesira. nu mawi ge mah kahareup ulah ngajadikeun pamimpin anu borangan Beres. Borangan sieun ku juri meureun. lain borangan sieun ku jurig Sieun ku pocong. tapi sieun teu beunghar sieun teu lega sawah sieun teu lega sieun teu imah gedong Alah. tina loba ka sieun bakal tega ngahalalkeun ka upacara Benar. jadi juri ge kacuna Benar. Benar sepuh Sirup preksalamina. nuhun paman cekap sakitu rupina cekap
Aya sakedik di ketang. Sok kepala saran teh. Naon? Bilih ieu mah. Pilih naon? Pilih Pandawa keukeuh menta salira mertahankeun jadi ieu perang. Jadi Teu naon sok tancepkeun bandera beureum ditegakna ka Kurusetra. eta kokoh si eta. Naon sihungna Pandawa karilimaan deui dek menta tulung ka saha? Na geus teu boga tentara. Ki Adi Sang Kuning ulang. Apa kaula kana karakter salira? Doh. Laras. Da sasauran salira kitu so teh dihayeupkeun raja. Depan raja. Asal babeh senang di dinya malaporan teh. Asal duit keluar. Beres we nu dilaporkeun teh. Oh, nu halusna we eta teh kula. Si eta Upami jadi perang mang teu mikeun ya. Teu mikeunna naon? naon tak kula? Nah bakal tega salira jeung anger di nagara bakal loba randa nu ditinggalkeun pae ku salakina nu mati di medan jurit perlaya di medan nalaga hancur di medan tempur. Da bade tega. Nah bakal tega salira jeung anger akibat perang di negara bakal loba budak yatim anu ditinggalkeun ku bapana nu mati di medan jurit perlaya di medan nalaga hancur di medan tempur. Ulah labora teuing perang teh. Can ekonomi ruksak. Laras abut-abutan. Galih ku salira jeung anger. Boro-boro perang dengan sakit. Dan nu bakal kabawa ruksak malintang ti rakyat atuh. Kagencet nu leutik. Heulakeun keur kapentingan rakyat. Nu merukan ge. Dimalan paman. Tong timalan wae buktikeun. Nyatakeun Salira meme jadi pamimpin menta teh ka rakyat ayeuna mah rakyat nu menta. wajar. Nu lagi janji ka salira jeung anger buktikeun mana republik teh. Ada air teh naon? Aire teh kembali ai publik umum asal ti rakyat oleh rakyat dari rakyat. Nah ieu mah dosana reubuh di dinya. Ongkoh untuk Teu rakyat. harti kuring. Air rakyat itu tetap lapar. Untuk rakyat mana? Kumaha lamun aya nu kasinggung. Tong borok kasinggung nepi ka TBC lain urusan kuring. Lain ulah poka teh bisa anu newah lain naon. Geus mejeuna cengkat bangsa urang. Geus menjana singkil atuh. Kaduana Pandawa muridorna Kurawa muridorna der teh paseha curug ka mana mengkolna ka guruna Kasalira saha cenah meureun guruna Pandawa Kurawa teh dorna moal teu diadukeun tu ku dorna teu keur maka mang teh loba nu ngewa jelema teh tapi mang sadar da jelema da di dunya setiap ka jelema loba nu ka ngewa teu anggang tinu ka resep bener ya. setiap ka jelema loba nu ka resep teu anggang tinu ka ngewa keun bae tong borok ka mang ka rasul teu ngaku kabeh tong ka rasul ka Allah teu ngaku kabeh Betul. eta mah di dunya romantika kahirupan Pro dan kontra mah ya. begitu wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. Ya. Halus wawancara nama. mangga ayeuna urang paseur-seur we Paseur-seur masa we kenya. hei para Kurawa oge sajumlah dulur-dulur kaula Gula. Aya Raka Prabu ge. nah mending pertahankeun nagara Amarta Pertahankan Raka Prabu. Pertahankan menang disikeun. Pertahankan Raka Prabu. Kan bae jelema dua mah usir kenya. Usir pira duaan lah. Da sakadeu lagi mana lodar duaan mah teh mah. Geus kolot. teu sangkanya hirup dina lingkaran setan ge ieu Paingan panas mah. Panas. mau didengekeun mending balik ke balik mending tuturkeun mah aher ya berbeda Eta we jelema anu leres mah lah tutur. karena teu mah imana Mending ka paher tuturkeun mah. ayo kana antep urang lalajoanan we urang kali lalajo Urang Bandungan yang jelema kitu teh. lalajo nae main bola kata Main bola. Makan tabungkul. makanya Spanyol
Oh, Spanyol jeung buncis ketemu. Oh, jeung Perancis. Sora pasti loba anjeun pek. Da loba duit eta mah parisi we sora mah gede eta. Boga rasa panggedena. Boga rasa panglobana, boga rasa pangrosana. Walah. Tapi nu kagungan maha dina sagalana. Nu kagungan urang tingali bujeng hingga kana lengkah wujud manusia kana utekna ati Gusti tingali. Moal pati-pati pangeran nurunkeun ajab di eta nagara. Ulah geus. Mun areling mah hirupna. Pamios. Doh. Ulah rek lalajo. Ngabandungan. Ini dorna. Permios nger. Mangga teu naon ai teu satuju mah. Nara rajis teh Sama sareng Para nanas teh. Pada garean maneh. cocok. Cing percaya ka Mang. Nyeri Mang teh ku Panawa teh. Aduh, peuri mang teh. Dina main dadu mangonang jin oge sabaraha hiji. Wah, Nepi ka hasilna. apal jin. Sanajan sektorna eta judi teh cenah haram. Alah, kita make pikiran nu kitu sangsara. Geus jadi duit mah haram. Ah, Sangsara. Di dunya bakalna harta, eueuh harta moal nu ngajen ka saya. wah, wae nu ngahormat. Ah, Sakondurna doh. bisma landorna. Ieu ge. Sapraptanepun ieu Bima Walah. ti nagara Wirata ngantunkeun saderek-saderekna kalayan teu wawartos heula. Sumo. Margi yakin yen parantos tutas dina nyamurna anu sataun tur 12 tahun dihukum. Ngagidig lumampah kairing astra jingga. Doh. Nyaeta maksad menta nagara Amarta. Jangji siyudana kapungkur yen lamun tutas dina 12 tahun jeung 1 tahun nyamur. Nagara Amarta bakal dipasrahkeun deui. Lores. Sorak kenah dia. Hana dayo. Tamu bulan. Alah, naon paman? Bulan. Aya tamu tuh ngageding. Oh. Aduh, saha bulan? Saha paman? Si Bima. Alah, tuh tenang. Itu Kurawa pabalata loba. Ngajajak. Gablek naon, geus teu RT acan. Geus teu boga parabot syukur-syukur acan. Kumaha paduka? Widiantong lebet ka karton. Widiantong. Kumaha kasep? Ya, tarima we. Sopanan. Panan. Lalamu. Timbalan lalamu. Idin Sang Nalendra bisa abus ka karton. Wah. Paman tenang. Nah, salira makantun curug Karinu. dituduhkeun. Karinu. Keun da seueur para Kurawa. Ampurasun Duryudana. Rampes. Sampurasun Duryudana tubah. Adia Kang Bima jeung saha ka dieu? Aula sorangan. Nuhun yi, nuhun salamet. Mangalinggih-linggih. Katinggal geuning aya rencang si Cepot milu. Wah. Eta we. Leres. Eta we. Nuhunna hantu sadayana. Teu kahaja sorangan. Damang yi beujeu. Amuing Bima. Duh. Aus. Hop. Dorak kanungtut. Juga mereka ngalawan. Ai jekuk teh kana cukang irung. Wah, teu katakis.
nanaon sia pelaka kolot teuing daleungeun jo kitu we Jo aya ngepret jika nama bibir sia goreng gitu. Biasa jantan teh. Kaget pun nirahkan ningali ingkang sampun prapta Duryodana sang kuning Duh dina manah nama memang gempur kasumpingan ieu Bima da yakin dina diri Nabi mah datang teh yakin bahkan nage janji kitu kaayaanana bagia adi akang Bima pembagi hawamu aku terima Duryodana Duh eta jeung saha ka dieu aing serangan Duh tarase rencangannya nama kula kitu we tiba heula ngomongna teh uang aing ada tos kitu eta mah adatna kumaha dulur-dulur kula nu sapalihna Yudhistira Arjuna kula sadewa sager sarua Duh gampang kumaha 12 tahun di leuweung teh dihukum teh betah lumayan dipake latihan wah latihan naon latihan keur maehan sia Sudora nungtut sia hayang diteluh sia baur ku aing hey abang tukang warjit eta hate teh kitu kumaha sia we ya dange apaleun kan wadi dibawa goreng-goreng aing teh naon laras aya naon Bima naon aya naon aya naon paman tenang nah ya tenang tong gempeur tong reubas manya tu payus mungu di ratu teu layak aya di raja teu gini di pamimpin pohoan gitu wallah nya danom keneh make hilapan dina 13 tahun ka tukang naon janji aja cing harita perjanjian teh nya nagara Amarta nu diborohkeun ku anjeun kana main dadu terek dibikeun deui lamun tutas dihukum 12 tahun jeung 1 tahun nyamur aing geus geus tutas geus mulus aing dek nanyakeun poe naon iraha dek seren sumeren nagara Amarta wah eta deh anu salila 12 tahun negara Amarta dikerid kabeh aset-aset negara hadieu wah kakayaan Amarta teh mah kakayaan Amarta Dikuku. minyak disedot dikuku leuweung nepi ka gunul pasir nepi ka bulistir teh pada eta mah teu nyaho hakikatna ieu dunya teh kagungan saha leres dipercayakeun ka manusia pikeun diurus ieu kado dipake mak keur kepentingan pribadi nepi ka mangpang meungpeung mah wong edan nawa mah doh dik dipasrahkeun moal paman entong sok keun antep hayang kana sina ngabamblam Bima ye kaula muarek ngasrahkeun negara Amarta tong boros sanagara saprovinsi sakabupaten sakacamatan sadesa satapak meri kaula muarek mikeun negara Amarta wallah cacok kasih cacok beres ulah aya eta ulah sok dek ngayakeun tindakan naon maneh aing moal leupas tina tatali karuhun doh dek nanya sakali deui dua kali deui dek dipasrahkeun moal masrahkeun negara Amarta dek dipasrahkeun apa moal Amarta moal dipasrahkeun liwat nista maja utama doh di luar sia jogo urang jogo jeung aing di luar tuh sok keur cenah dikepung ku barudak sina dikepuk mah gerak tungguan di luar Bima
para Kurawa anu bakal bisa ngepung wakul buaya mangap Duh. sikap pedang tamsir gada berisan rasa penalipung ditungguan wae Duh. paman kan mang dek nyalukan para Kurawa Walah, laras belang. apaan urang teh boga anelan Pan urang anu neangan gawe keukeuh matak naon urang gawekeun. malahan palayeun ka tuang putra Deh, kan wilis miningkul. saha teh ya eta teh satengah bangsa jin Duh, setengah siluman. kakasihna teh jala sabda nu mawi saacana manehna diistrenan jadi gaganti mange pati Nya, urang penta tanggung jawabna sina gawe heula. urang pentes heula urang tes heula timalan dek ditepungan ku mangina mangga wilujeng sama Duh. Lai sugan teh iring ngakang teh. ya Kang. keung nama keung aing teh Ya pasti atuh hari keung teh mah. melang nuturkeun juragan Bima Nyanyi Kang. Hariwang. oh nyeta malum gitu getas harupateun teh budak teh duh Ya kitu Kang. Da puguh anom teu ngayakeun heula gempungan jeung dulur-dulur jauh dirig we eta teh dumeh geus tamat 13 tahun nya atoh merbakan Oh. buku atoh ayo cenah sia milu Yo. dijiwir aing Aduh Akang teh. keur ngisi-ngisi acan aing teh oh Ulah batur keung berarti ngadan Alah. mah. Batur ngobrol. Baik kitu teh mah heueuh dihirup dina pinuh ku romantika kahirupan ayeuna rupa-rupa kajadian nu kaalaman gede Nah di dunya atuh Kang. Rupa-rupa. dunya abong tina mimitina teh tina kun Tina kun. jadi payakun Benar. geus meliaran Allah barang-barang anjeuna jajadian anjeuna sumuhun Kang geus teu kaetang. tapi lamun manusia nyukurkeun mah eta teh oh Lamun malaliki. piduiteun Kangenna. pibenghareun Dibengar. bekal ibadah sarana jeung prasarana geus dikumplitan Heeh. Naon ngan jelema we berat teuing kadunya berat dengdek teuing kadunya Kang. heuh Hirup kakonengan teuing teh kitu tah. teu ingateun si keneh kamari dina bulan kamari Wallah naon Kang? bulan Rajab aya peristiwa besar diisrokeun di mi'rajkeunana junjunan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Assalam laras. di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa Sumuhun. ku barokah Allah teh Ikan tenan atuh Akang. diisrokeun di mi'rajkeunana junjunan urang teh nepi ka ayeuna ge sistem mah kitu keneh Oh kitu kan. kitu subhana ladi Naon teh Kang? maha suci Allah Oh. terus ngangkatkeun tuh ngaran-ngaran anu suci mah digampangkeun kana sagala rupa oge nepi ka ayeuna berjalan pek mobil Benar. kabilatorna kotor dan mogok ya Benar. ku bersih teh Gara-gara jedah Akang. nya Eserek nepi benar. nya bersih segala rupa na we kudu bersih Bersih hatena, bersih lampahna Akang. model ayeuna kamari sanajan urang ayeuna dipikageuleuh ku urang Rusia Nah, make dipikageuleuh ku urang Rusia. nu mah eta Tepugu-pugu. Sukhoi pan ti bebut di dieu Oh. geuleuheun urang Rusia ka urang Indonesia Nah, make geuleuh. sabab cenah urang Indonesia teu ngabejaan nah tiba heula lain ngabejaan aya salak sagede gunung Gunung Salak. Gunung Salak, lain salak segede gunung. Lain salak segede gunung, Gunung Salak. nya Oh, benar Kang. teu pira oleh-olehna teh salat Salat benar. diisrokeun di mi'rajkeun teh Minakan Hah? idanganana teh salat benar. teu pira tapi manfaatna nepi ka eta teh proyek dunia akhirat teh euy Pikeun kasalamatan dunia. adegkeun salat Tuh tuh geuning. Benar Kang. nah cenah urang teh salat dikeureuyeun terus ai sangsara terus bawa tara jakat meuli sia teh Benar.
Loba penyebab. Nah salat di keureuh bawa cara dikir sia teh tara dicas Cara dicas. tara silaturahim tak ieu teh Bapak Gubernur Sabaremur teh silaturahim ngecas Ngecas silaturahim. heeh Bener. namahan kekuatan namahan simpatisan Namahan simpatisan. sabab naon nemakeun ka nyaah nemakeun ka deudeuh Allah. sabab prestasi Bapak Aher teh Lain dina salebeuting 4 tahun teh luar biasa Luar biasa. kewe ngobrol geura jeung dewek seuing Ada saksian ku silaing dewek nyata ayang nyaksian. cenah teh nyambung wae da error meureun HP-na Error. Bener. da eta meureun dina hate teh nepi ka numpuk teh pangabutuh ka embung ka hayang ka wani ka sieun Kasih jemat lah. ai sungut lempeng nyebutkeun Allahu Akbar Ya. ayeuna hate Ai ate jemat. Allahu Akbar Sagala kadele ieu Kang. heeh la ilaha illallah Gusti lamun ngomongkeun goreng aing cilaka aduh tobat teh Untung akang teh dari Oscar Aher Aduh. tak ieu muni kasepnya Waduh. Jeung anom kasep. keneh di gubernur teh Jeung kasep jeung seungit atuh Bapak Aher mah. ya nuhun Pak Gubernur assalamualaikum Bapak Gubernur Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. tepang deui meuni sono abdi lami tuh Kumaha Mang? alhamdulillah Pak duh Lami tetepang. tepang deui di Bogor ieu nya saurna tadi ngalalauk Bapak Mau ngabedahkeun. Geus aduh ngabedahkeun ngobek situ. Ada. alah resepnya Pak Nuhun. aduh Pak nuhun Pak duh kerja sumping ya kanu Alhamdulillah. cara breaknya Bengi ieu tiasa ngempel ngariung, nuhun banggok ngaranyok sareng warga Situ Situ gede. Gede, situ gede semua Kota Bogor. Kota Bogor Mudah-mudahan silaturahim ieu sing kengeng manfaat. amin ya Allah ya Rabbi amin Eta nu kahiji tadi nu kahiji tambahan rezeki anu kado ditambih panjang umur ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. ai silaturahmi nya wa Ohon. katiluna mah mudah-mudahan jalan teh sing rada gede ka dieu dah Mudah-mudahan. mudah-mudahan nu mawi bapak sing panjang yuswa jeung panjang jabatan Amin. didoakeun Ya, supaya kabeh sering- jalan digedean ka dieu Ya, supaya sering alah Nya tidak guru bertahap merendah. oh kan tenan Si sepot ke teu ujug-ujug gede sagede kieu. oh mohon Panjalan teh seueur nu awon di Jawa Barat. Tarasi di Omean, anu di Jampang Kulon, anu di Cipatujah, anu di Subang, anu di Cirebon. Eta seueur nu di Omean da jalan Jawa Barat. jalan-jalan teh Mun eta dua. hanya kana teh Pak ai di omean sabulan eta 3 sabulan ruksak deui geura anehna teh tak kitu Pak Eta mah kapungkur eta mah. nya Aya kapungkurnya nama henteu, aya nama. mudah-mudahan sapaya ku Pak Aher mah cing paguh Pak Insyaallah. nya ayeuna gerak pangwangunan model sakola Pak ayeuna Mohon. sakola di omean ayeuna 2 bulan runtuh deui tak kitu Pak nah ai menang ai bumi Pak Aher meuni paguh Mohon alhamdulillah. Mohon da eta aya mohon bumi dinas maksudna. bumi dinas nya Bumi dinas teh yuswana tos 148 tahun. tuh masih kena utuh Utuh padahal nu ngawangona walana kapungkur. bapak teh kawalana teh uwa Sanes. Sanes uwa. walana aya Sanes. Oh mohon aki tere cenah. aduh mohon Tapi awet alhamdulillah. sanajan Kumagi. bari manehna teh tara salat ya Pak nya Mohon. Walana can maca sahadat, komo can haji-haji acan. Tapi kumargi aya kajujuran hasil pangwangunan anu dilaksanakeun kapungan Jamuarana deui ka ayeuna masih kene aya. mohon gitu Mohon. Nah kumargi sakitu ieu mah contoh ka urang sadayana ti Mohon. mana wae oge aya contoh mah da Tenang, milik tenang. sadayana urang. mohon Cek Nabi mah al hikmatu dolatul mukmin. tah dengekeun sia gubernur urang teh Mau aya eta. tepuk tangan untuk Bapak Aher iya Oke, teraskeun anna wajadaha fa huwa ahaqqu biha. Jadi hikmah kasayan ti mana wae oge asalna keukeuh we akhirna milik mukmin. mohon Mohon. Sing ti sanajan ti urang warana ge keukeuh we kudu ditiru ku urang sadayana ngajantenkeun naon kitu akhlak ngajantenkeun karakter urang. mohon
Kejujuran. Kajujuran teh tah jujur napa? Jujur mohon. Saya teh jujur. Kumaha di urang mah semen tina 3 jadi hiji. Nah, Gitu, eta. we. Bari teteh umroh nama geus 7 kali teteh. Eta. Benar. Sing sanajan walana teu umroh teu haji tapi jujur kuat hasil bangunanana. Tah eta jujur Tapi orang Indonesia tos merdeka Islam geus haji 5 kali, umroh geus 10 kali, tiap-tiap kali untuk proyek umroh, itu jujur mah tetep we cepet hancur. Hancur. Tepuk tangan. Alah nuhun Pak Her. Eta sakajina Pak Her teh. Kapayun insyaallah pendidikan teu saukur ngan minterkeun wae warga Jawa Barat teu. Mohon. Sabab teu cekap pinter wungkul. Mohon. So nu paralinter tapi masih kena ketol nipu. Eta Pak. Cek abi oge gitu. Pinter kabalinger teh. Tak pindah ka Balinger. Jegor-jegor ka Bobodo buringas ka Hoyong Titiwasan. mah kabang kabayu di Pika Hoyong Jawa Barat teh paralinter. Para lintar jalan Terus jujur. ngalarti. Akhlakna sae Mohon. insyaallah pami kitu mah regreg. Regreg pangwangunan manusiana, Mohon. regreg pangwangunan fisikna insyaallah. Amin, Upami ya Allah. kajujuran aya deui di urang sadayana insyaallah pangwangunan anu mangrupi sakola, rumah sakit, puskesmas bakal kiat ratusan tahun ka pangkapayun insyaallah. Tepuk tangan. Jadi kahiji pinter, kadua Pinter, cager. sehat, Pinter sehat cager, nu Cager. katilu kantongna aya eusian. kantongna aya eusia. Nu kaopat Muka opat, takwa taat ka Allah Subhanahu wa eta taala. anu pang-pangna mah. Insyaallah. Nu kalima, Nu kalima aya. sadayana orang Jawa Barat lebat ka surga insyaallah. Amin. Amin amin. Alah, nu kagenep aya nu ka neraka oge. Aya. Tapi namahan wae aing teh nya. Cepot. Kulan. Jadi wayang golek teh Nuhun. tos janten kebudayaan dunia. Uluh, alhamdulillah nuhun Pak, Nuhun. nuhun Pak. Kumarge sakitu ku urang kedah dilestarikeun di Mumule. Nuhun Di urang Bapak. kana di mancanagara. Nuhun. Aya bukti ayeuna. Bukti kumaha Pak? Salah sawes penonton aya orang Prancis sareng orang Jerman. Urang Prancis? Waduh, bonjour atuh urang Prancis. Nuhun. Iya. Je ne sais pas encore parler français. Itu orang ngobrol-ngobrol. Sungane bisa bahasa Indonesianya. Oh iya, aya Pak, aya. Aya. Keur nabeul. Sarah. Oke. Sarah ngaranna teh awewe teh. Apalah? Ti Prancis, come here. Saya Come bukan here, dari lamun mung come here diteke ku aing. Dari Jerman. mereka dari Jerman dan Prancis. Ya. Saya dari Serbia. Dari Serbia. Oh, urang Serbia. Jerman, Prancis, Serbia. Tuh aya tilu orang Eropa di Oh, tilu ai negara. abdi ge gaduh murid. Mohon saha? Sarah, karep Sarah. Iya murid tuh. Murid, tuh. Diajar gamelan ya, Pak. Iya pertanda wayang golek tegas mendunia Anak. cepot. Anak si Dawala wungkul teh euy. Dawa kali semua Cucungik na mara ronyong teh. Kan bae ada teh apaleun. Bisa turun. Kaharep Sarah, salam ka Bapak Gubernur. Alah. Permisi, apa? Ya. Sok teruskeun teu bisa bahasa Indonesia aja. Oh, Bisa bahasa dari Indonesia. Serbia. Oh, Ya, dari dari- Dari Serbia. namanya siapa? Namanya Vladimir. Oh, saya Puloh ngaranna teh. Senang bertemu kamu. Senang ketemu kamu katanya. Iya, senang ketemu. Ya, terima kasih. Thank you. Merci beaucoup. Oke. Bahasa Serbia, merci atau terima kasih, hvala. Oh, iya. Ya, ya. Di dieu cerakang loba bala-bala gitu. Tapi di sini ada orang yang lain. Disangka Bapak Silakan. Cek cing loba mikna. Oke. Da Sarah mah teu tiasa bahasa Sunda, Pak. Tiasa. Geura sok taruh ku Bapak Tiasa bahasa Sunda tiasa. Dijawab teh Semohon, bahasa Irian aduh. ya. Bobol lemesan saya tadi batang urang euy. Kumaha da mang? Pangestu alhamdulillah. Tiasa ngadalang? Dacan biasa. Tapi seneng dalang, cinta apa Cinta mah cinta. cinta dalang. Cinta wayang. Cinta wayang maksudnya, wayang. cinta wayang. Terima kasih. Ada yang mau disampaikan kepada orang Sunda Jawa Barat, orang Bogor? Halo. I love you full. Ya.
Es tilu teh Pak. Es tilu. Mohon Di mana? Abdi es krim. Ayo banget ya bener es tilu. Antropologis ya Pak. Alhamdulillah. Oke, silakan. Ya, selamat malam. Ya. Siapa namanya? Saya nama Mael. Ya pokoknya eta lah gitu. Saya diulang lagi hese. Namanya siapa? Your name? Mael. Mael. Ya, cek aing ge. Jadi urang mama erot teh. Oke. Pembesar knalpot. Sok Dari mana main? Francis. Prancis. Oh. Alah, feng shui tuh, feng shui. Bonsoir. Ya, je ne sais pas encore parler français. Je ne sais Yeah, pas encore oui. parler indonésien. Oui. Kamu siapa? Alhamdulillah. Nuhun. Ya, Bapak Ibu sadayana ieu nandakeun yen seni Sunda, seni wayang golek, terus janten seni masyarakat dunia. Alhamdulillah. Katur nuhun. Cekap. Katur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk Pak Her. Tuh, Pak. Siapa mana? Saya Wikata. Si Bima menjana ka dieu nya. Ieu. Wah. Sasara kojor teh si urang. Wah. Yang orang umur. Karena kudu dengar kita dan pikiran sampai meplak hati Bejana si Bima ka dieu nya. Ya. Kareh modar da jelema teh. Sasarah kojor. Naon sihungna ayeuna? Geus eueuh kakuatan. Geus eueuh kakuatan da si goreng dodonges.
ka dieu nya. Si Bima ka dieu bejana. Iya, modar bae galikeun. Aya pondok umur. Citra Yuda. Lain Citra Yuda baheula. 3 menit modar bae. Sakabeh jalan kesorang Keponawan jengkesakan Ketekan tugas-tugas Kunaon kokoloyongan. Kunaon ieu teh? Awas nu mabok. Lain aing teu ngeunah. Teu ngeunah naon? Bejana cenah si Bima mun usang ange eta curugna ngacir-ngacir hareupeun raja. Oh. Iya. Bejakeun ka aing dodet ku aing nu kitu mah. Percaya ka si eta. Demi Allah aing mah. Hah? Nu mata ke kahareup di mana aya naon-naon aing bejaan aing. Percaya ka si eta. Aing mah geus eueuh kasieun sok aing. Geus eueuh kabeberan si eta. Geus eueuh kabeberat aing mah tong boro make jeung dulur ngahina ka aing mah aing kamari mitoha aing keur heuai ditemok ku aing. Demi Allah aing mah. Bener anjing lain seuri aing. Naon ieu teh? Naon teh? Teu ngeunah aing demi Allah. Mitoha nepi ka disiksa gitu. Beungana pamajikan aing demi Allah dicabut. Ka disiksa wae mun siapa pamajikanana. Jeung tara dibere duit. Disiksa naon? Kiraanan ku aing dijenggut. Dah atuh da karunya peureuseun ieu. Teuleumkeun kana bak wae. Untung. Oh eta teh nyiksa belegung. Bongana anjing atuh aing hayang kieu aing teh damel. Kaing nolak anjing. Geus. Tara dibere duit atuh karunya. Dari beda rasiko Boga pamajikan teh dikere. Tuh we si eta mah pagaweana teh mabok jeung mabok. Sapopoena teh kitu we. Aing mah leuheung goblok mabok oge lantaran nginum. Aya Kan nu kurang ajar mah nu teu nginum mabok deui. lain aya gitu nu teu nginum mabok. Lain aja loba. Naon leuleuh ya. Geus kena hampuraeun di jalma mabok. Belah mana ayeuna si Bima teh? Belah mana jalma nuju mago teh. Kahareupeun aing sok. Percaya ka si eta mah. Wayahna Sang Nalendra Prabu Gusti Prabu Raka Prabu Duryodana beuli hatena ku sararea. Katengna. Sabab jigana bakal suka bunga manahna lamun si Bima ngabengkang jadi babatang. Jelas. Tangtos. Demi Allah. Buat Ya demi Allah di bawah mabok ieu. Teuing jalma eta mah. Nah, paduli demi Allah aing. Mantang Nu maneh mah pake we ku maneh.
Tong dicempat. Dasar jelema gelo. Keur bae anu mabok. Ayo kepung wakul buaya mangap si Bima. Ya siap ya. Siap. Ada curiga yang itu baru diikat. Ayah, jika nama ke akangnya itu cerita. Daek siapa kerja mawa kamera segala. Lain. Yakin eta mun teu salah anak si Semar. Lain wartawan, lain mah kameranya. Hei, bisa urang. Dan tutup. Eta teu jelema tuh nisa urang tuh urang kapung tuh. Walah, benar. Daek mata-mata teh ya. Ge. Dasar sia. Geus teu RT acan masih kena gede hulu. Wah, ya, sakitu geus eueuh balad mah. Boga balad di mana sia kumaha wani ka dieu teh? Dek minta tulung ka saha? Udah pun tanganan aing lintang ti anu nyiptakeun anjeun jeung kaula. Wah, sesorok kocok. Saha? Pangeran aing. Anu salila ngenyaksi. Bujeng ieu kana lengkah wujud manusia kana utekna ati uningan. Doh, lor. Nyin rupa-rupa alasan sialah pikeun ngubaran hate maneh da sieun da hatena. Wah, Modar sia, cobaan sia karep. wah. Woi, iya. Aneh pula. Woi, iya. Wah, Modar sia. wah. Ampun. Kebong. Tobat. Si Bima kebong. Ayo. Anuju. Mangwaspadan nirakaton pada kemerangan mangwaspadan nirakaton pada kemerangan nampuh lagi atenera kang ngalaga ieu jalma anar-anar anu neangan gawe ka negara Astina kakasihna Jala Sabda. Doh, ieu ge. Memang ieu jalma teh sakti mandraguna. Wah, Wah, rek ditampi kalau digawe. Ditarima kasih. kagak kayak si. Malah anjeun bakal jadi gaganti kaula patih negara Astina Sangkuni. Doh, Anjeun bakal diistrenan. Anjeun ditampi ku Raja Astina tapi syarat anu mutlak. Naon syaratna? Syarat anu mutlak wayahna. Pangnewakeun si Bima tuh. wah. Podaran kanjing. Si Bima teh urang mana? Ta eta anu jadi penyakit teh. Jadi ulon-ulon teh eta. Anu jadi penyakit ka sang nalendra teh eta. Anu ngalantarankeun teu tibra kulemna raja. Sumuh. Eta jelema Saurang, lain saurang, tapi opatan dulurna deui aya. Di antarana Yudhistira, Bima, Arjuna, Yudhistira, Arjuna, anak kula jeung Sadewa. Di mana aya nama makhluk eta? Aya nama makhluk eta teh di negara Wirata. Wirata. Tapi ieu heula rengsekeun.
cing bersantan ke haula Duh. cing bersantan ke haula Tos we ngawakilkeun di salira lah. sakitu wayahna kasep jadi yakin kalau bakal diistrenan jadi patih negara diistrenan Bima nuju ngalaga kitu pitulung anu maha agung tawis jalma kudu salamet tina ancaman marabahaya Duh. kaayaan Bima nuju ngalaga ngadak-ngadak aya angin anu nyapu ka Bima Beres. dugi ka Bima kasapu ku angin ku melayang di Gegandawiyati Walah silakan. Iya. Gening paman kunting aya angin itu. Panuju sia. Doraka pengen tetemo. Da doraka sia teh Bima. Doraka ti Wayahna kasep dina waktu ayeuna. Jala sabda aurat. Mangga gera laksanakeun ala nyawana anu ngaran Yudhistira, Arjuna, Nakula jeung Sadewa. Ayana di negara Wirata. Bawa bangkena ka dieu yakin raja bakal bungahu. Aya teh si Bima rak-rak kana taneuh moal teu remuk teh si Munajat. kalaut ge kulan. Ya atuh kitu naman. Pokona sakur simpatisan Pandawa ala we nyawana kabeh. Leres. Nah peryogi disarangan ku para Kurawa teu kedah. Ada sekap. Margi da kaula ge boga batur. Gaduh anak. Kagungan rencang. Ya. Pasukan siluman. Ya. Palai dibuktikan. Ya. Doh. Tigali. Cing saurang mah temongkeun kayaknya. Lajeng ieu jala sabda. Iya inggih. Meremkeun panonna. Beres. Matek mantra. Nyaeta. Nyalukan jurig. Barakasakan Gandarwa. Walah. Hei. Barakasakan Gandarwa siluman. Siluman silemin mo. Ahli ganggaung warjit. Warcit nyo. Datang ka depan kaula. Alilinyan roti darah tangganya. Sorak naon teh? Asa sing paruringkak. Batur kaula. Waluh. Sugan Sugan tepi hujan. karareung teuing ade. Hei. Dari sawah turun ke kali. Dari mata turun ke hati. Dari mata turun ke hati.
aya dunungan wayahna euy semah kabeh hatur nuhun eta naon dipengker manusia lain kadong-dong manusia sugan ceroti baru rek dicapek oh nya iya bangsa siluman iya manya roti dikit teh wayahna baturan kaula ieu menang proyek naon jadi pembunuh bayaran wah aduh gede proyek teh mah saha nu kedah dibunuh cing saha si Gayus lain geus ditahanan nyaeta Yudhistira Arjuna Nakula Sadewa anu ayana di negara Wirata urang haturkeun satorkeun ka Raja Astina kaula bakal jadi patih ke di mana kaula meunang jadi patih hayang naon maneh asyik aya mudah-mudahan abdi eta pun anak anu cika hayang mio hayang naon budak cika teh dipangwelikeun naon-naon bage dipupujuhkeun aya anu kadua mah hayang bebe aduh hayang blackberry nyo hayang apa dunia maya naon aya nu katilu mah hayang marmot jangan naon marmot itu kurang hayang naon-naon bae oge dilaksanakeun mending kana martabak nih marmot itu kurang eta anu bungsu nu kacida hayang pikasieun hayang naon hayang paragi nyeuhil beda pek pira ku teu seuri maneh tusuk gigi bener korek api gak bisa batur-batur maneh calukan nu dina gawir nu dina datar kabeh iringkeun kaula urang ngaran nyawa jelema anu ngaran Yudhistira Arjuna Nakula Sadewa sugan teh eta nu dipeng ieu mah nu nitah dudungan urang ieu mah ieu teh patih negara Astina kakasina kasepuhan patih Sangkuning Sang Bango Sang Kuning Sang Kuning daek manawi teh Sang Kodok lain sakitu sanggup atawa teu tenang aing ngalah jelema mangga percaya geus eta mah anu penting mah abdi asa puguh we bayaranana bayaranana jelas wah gede atuh ieu mah bayaran geus disayogekeun nuhun atuh sakitu ayo salukan iringkeun kaula mangga premius Gusti los ini doh aduh nyalukan batu premius kasepuhan ieu nya wayahna kasep laksanakeun podaran tasi kurang ajar anu ngaran Yudhistira Arjuna Nakula Sadewa oge Bima mun hirup keneh ya kulawargana oge ya tenang kasepuhan didoakeun cing angsa damel saparja sajumlah wala dia bola tam-tama semak tahot buta hangkot buta ya inget pula ayo ini ka negara Wirata urang ngaran Jawa mangga oh wih batur yang akang disangka dewek-dewek oh sakitu ge Kang akang cepet lain lamun eueuh dewek moal anu nganyahoankeun beureunan wah akang teh juragan Bima teh kumaha nasibna deuleu bawa angin paingan juragan Bima ngajak akang atuh paingan juragan Bima ngajak dewek nyata bisikan Sanir Bangban akang bisikan Sanir Bangban beunang medek ieu deh leres
silakan. Kabawa angin barat kali wawang ting di mana lagrakna. Luka teuing acara ya bejana. Wala naon buru-buru eta keprak-keprak paeun dunungan sieun. Bisi aya orang totok lain. Bisa aya ora totok ora naon buru. Atuh sok. Kulangan kulangan. Saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung taun. Doh, nakumaha. Sok mineng ka Bandungan. Sumuhun. Sanajan manusia ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hantu riris-riris. Deres. Nakumaha. Angin kadar tinu kawasa nu maka kasorang jeung karanapa. Ih, atuh kan tenan. Saperti anu karanapan ku ua ucu. Nakumaha ayeuna teh wa. Kumaula kadunungan ucu. Ka Panawa. Laras. Ulun kumaula. Rupa-rupa kajadian geus kaalaman ku ua. Tangtos. Boh bagjana, boh sedihna. Katurug-turug Panawa rengse dina ngalakonan Nyamur tewang. nyamurna anu saparantos dihukum 12 tahun. Laras. Alhamdulillah. Tepira tina judi Mata ulang teu ngicip. salah-salah teuing agama baucu. Ulang ngicip-ngicip judi teh kitu. Wah. Ari judi teh diharamkeun ku agama ku nagara teu meunang. Kari-kari ayeuna pamimpin ngalakonan judi. Ramat kamale apa nu teu mais teu meuleum ka babawa rahayat ucu. Kita Nagara diborahkeun. omui lebih ka kitu ulang. Ka kitu ucu. Mata Leung keneh ti soledad tukang cenol rugi ukur pribadina paling rugi gelas jeung keler. karing kelak. Tapi ti soledatna lampah pamimpin ramat kamale teu mais teu meuleum ka babawa nagara awut-awutan. Tangcos. Kumata kade ka para pamimpin teh Ulah kadenan ulang ngicip-ngicip. kudu apik ulah ngicip-ngicip kana kasalahan sanajan saeutik oge. Terima malah. Ulah ngicip. Sabab naon kabeh ge bakal aya balitunganana ucu. Sabab urang mah manusia beda jeung sato. Benten aku marah. Anjing buduk di jarian paeh nangan ukur bilatungan, tapi manusia jabati balik bilatungan teh bakal pinangih jeung balitungan. Ih, eta. Atuh Anu perlu dipertanggungjawabkeun ku urang. tangtos. Ya ucu, Laras wa ulang. cing inget melak hade buah hade, melak goreng buah goreng. Kadenan. Mau apa hieu? Cing eling yen hiji mangsa urang bakal pinangih jeung poe akhir raga ditinggalkeun ku nyawa maot tingaraneunana. Allah, sumuhun wa ulang. Lumawi kade ka para pamimpin. Wa rek wawadi Wawadi kumaha wa ulang. cing inget di antarana doa nu bakal diijabah ku pangeran teh di antarana doa pamimpin. Laras. Pamimpin anu mana? Nyata pamimpin anu iman jeung takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Amin. Laras wa Mudah-mudahan we wa ngabogaan pamimpin teh anu bener-bener ngajalankeun dina kapamimpinanana. sumuhun telepan. Teu cieut kanu hideung teh ponteng kanu koneng. Mun ngadek sacek Mun ngadek sacekna mun ilasa plasma. kadenan.
sabab ua ayeuna geus leungiteun pamimpin Allah asa teh aya figur wa eueuh figur keur ua eueuh pamuntangan eueuh pamungtangan ka saha ua kudunya muntang rakyat bener lir anak hayam ditindak pamimpin kade ulah hayang diistimewakeun ku rakyatna tapi pamimpin kudu ngaistimewakeun rakyatna sumo wah sakedah pamimpin ulah yang diagung-agung ku masyarakat tapi pamimpin kudu ngagung-agung masyarakat sabab pamimpin asalna ti rakyat larang ke rakyat bakal balik deui ka rakyat mudah-mudahan pamimpin-pamimpin anu bakal datang bisa ngemban amanat penderitaan rakyat amin wah amin laras geus bosen uat ngadenge kitu ngadenge kieu ngadenge kitu ngadenge kieu sumuhun asa sarek kudu deuleu asa sarek kudu deuleuan pajejet kudu deuleuan teh lain heureuy tang ulang bari hiburan ucu sumuhun saya wah hayang ngarengkene ade eta di situ gede teh ya ieu teh nya sumuhun kakang silai ngilu kaul ketu ucu manusia nyebut manusia mereka teuing udah kaget euy Allah eta soramu ieu naon doyan aya sanes dah sedanten ulah dia bala tamtama jala sabda karing wah puta-puta anu kiwari parantos teu minak dateng anggarsa anjir gang anjir aya rombongan buta dulu alah kan datang ngademan mangkulingan rana den merah aya naon asrajinga ada jang juragan Arjuna dulu wah laporan semaka pihatur kan naon pot uningakeun kan aya juri di mana aya juri jurig naon jang juri gobu pak aya jurig pak di mana aya juri ka paling kidul aduh laporan kumaha bentukna eta jurig teh beungeutna bodas bodas jurig teh beungeutna bodas sumuhun tuluy awakna hideung waosna hiji wate ka aing puasa dina kaua di mana di penggerenakan aduh teke rakanya ih bener geuning aya juri sarwana jeung dunungan pakai baju belah mana pot kan buta-buta duka di mana pak gegerowan itu leres atuh bener aja
Saya sanes Pak nyaeta jala sabda temenek dateng angar. Hei, manusia aja kaget. Yep. Jelema nek kakasep kieu. Hah? Ulah kaget manusia. Ucap baru teh guna di jauhan ku dirimu. Sabab yakin baru karena Bola. Anjir. Aya jelema meuni kasep jiga abdi keur ngora ieu. jauh. Nya. Saha anjing? Ngaran kaula Jala Sabda. Jala Sabda. Bener. Ari anjeun. Ngaran kaula Arjuna. Arjuna. Bener. Iyo udah diala teh. Beres. Laut jago. Iya geuningan ngaran Arjuna teh. Bala kasep pisan. Gasik ditampi gancang ditanya. Iya, Percaya. di mana teh salira? Bisida apa kaula utusan tina negara Astina? Wah ti astina omar. Juragan ieu tanu ngahurup juragan Bima je. Salira teh kaula teh tangan kanan Gusti Sudana. Ngaran kaula Jala Sabda. Anu bakal mateni anu ngaran Bima, anu ngaran Yudhistira, Laras. anu ngaran Arjuna, jeung nakula Sadeli. Sadewa. Sadari mata tangga urang. Eta lamun carana kitu sok kaula anu ngaran Arjuna. Doh. Lamun nya anjeun dek maean kaula sok ilang pati kaula pikeun ngawan anjeun kaula bakat tutumpuran. Lamun anjeun bener-bener dek maean kadang kaula Laras. apakun wani beraku ora wani tening apaku lanang kue lanang aci mula kita kakati jaya pada nyekel sabuk wilang tatu. Doh. Aduh tulu ampar 3 iya sine capira tunggalan opo cige linturan ajakakeun pacot sia. Ayo kepung-kepung Jijing, bapak jijing, nyumput gitu. Nyumput ka itu. Gerang nyin liwat gitu tuh. Tong gelut. Yang cilaka dewe gang. Kadiwak. Hei. Wala. Uy. Wah, buat euy. Awas aku takis. Uy. Ya. Lagi macok. Nah, kelo teh sia. Sugan lain turunan bueuk. Heeh, pucak macok itu. Aing teh atuh. Awas jana pucak pacok. Hebat euy. Kade akang. Cia. Ora, uy. Modak. Kade. Jagoan pisan maneh sia. Oke jeung bisa ngajelang. Cia. Ya. Doh. Kemana dia? Kemana dia? Kemana? Alah anjing kena cubluk.
Sagilak ke. Hebat bisa nih sagilek eta ngagicelna. Heeh. Yang wanya. Nepi ka teu nepi. Awas. Bener euy bisaan. Jelema ulin ieu. Tukang ulin ieu mah. Ya, pasti. Hah? Tukang ulin. Ya, matak teu boga duit oge, ulin wae dewek deh. Teu usaha, ulin we pagaweana teh. Teu kagak beleg. Betul Wah, buka pemajikan ke ulin. jelema balang sia kitu mah tuh. Heeh. Ya nanti jemput. Pusing, pusing, pusing. Ayah. Pusing sia yo. Wait. Kumaha tah? Ayah. Aduh, tonggo aduh anjing jadi euy. Hebat euy. Aing dia dua. Anjing yo. Paresot atuh taman. Pusing anjing. Pusing sia. Wait. Ayo sia. Wait. Mau bisa. Alah, celaka dulu. Apa kau? Ayo usik sia. Ngeunya si anjing deui. Aya seungit. Bau semangka. Duh. Silaka ge euy. Aduh. Aduh sia kali deui euy. Alah. Seungit parfum. Heeh. Si anjing teh kaletak. Pahit anjing. Tunggu, sedang tunggu. Aing teh atuh Sakit permen karet. teu sangka euy. Wah, wait. Benar saya eta. Oh, Sok gegeran. suka teh dudungan. Dulungan. Suka teh buuk. Edar si aing teh tulungan. Akan. Nah, geuning di dieu. Ulah teh disabar ku Kang Jeung Rababi mah. Kapena ulah teh kudu nyusulan Kang Jeung Raba Paman Arjuna. Cenah babade kas tina. Leres agan leres ini teh dihurup ku buta. Di mana? Di itu tuh. Wah, edan. Silakan. Kurang ajar sia. Wait. Wait. Ampun mang ulah dik-dik kau lah. Menta nu biasa ulah ditonggeng-tonggeng. Bisi boga penyakit aid aing. Modar. Wait. Wah, sia kuat kieu jelema teh. Wah, nu peka tuas teuing. Tuas pisan sia. Kos butut.
geus babar ku kaula. Sok katasan. Doh, Sampean andek karo kaala paman kaula. Hah? Sana si Arjuna sia. Kaula putrana Kang Cegraba. walah. Woi, itu dukun baik dia ka dieu. Oh, disangka dukun akan. Nyingkah siapa ke? Lamun teu nyingkah wae bakal dipaehan. Macam-macam pisan gaing sia. Si lain we ka dieu. Cicing sia lamun nya ya kawani secok ka di karep. Sok sesasieun goblok. Oh, nas. Akan. Wah kuat sia. Tuman kan. Wah kuat yang dukun. Dicampelakeun pisan. Ngeledek abdi. Akan baik atuh. Kadi sebau. Aduh, sia teh. Nyebut bau kan. Tong dihalangan kan? Tong dihalangan. Cicing sia. Tuman pisan sia. Kurang ajar. Sok sia moal enak mah dudunganna. Mun dudungan disiksa ku aing tadi ge. Kan? Walaupun itu anak ku abdi icing ku kaula. Samat tu abdi, kirang tenaga mah. Nyamatna. Kumaha nyamatna? Dalang ajat, dalang jajat gitu. Ya beres lah. Nyamat dalam jajat mah. Goblok teh sia. Denger ka aing, naon ku ani ka dieu. Adi sia wani sok, sok. Jalan mana? Lain. Dulu gelo bawa ka dieu geura. Sini nu gelo eta. Panu pawongan kaula. Dek naon sia kaca? Aing dek ka bela Kang Cegraba bawan. Heh. Sampean dek karo kaula. Kandung hati sampean musuh kaula. Doh. Dek kawan kaula aja. Oh. Sige sia maju ah modal. Sopo kuat sopo nyanyi
kuat jungan ketur kaca teh deja. Oh gitu wah. Lain lawan enteng-enteng dejang. Sumuhun dantos. Oke, siban digentong. Ah, Apa? Naon jang? Juragan ketur kaca kadese. Udah mau kuat deuleu. Saha nu kuat nya? Superman we Pak orang panggil. Superman di mana deuleu? si Ramo ge mah. Si bulek. Cilaka Bapak kumaha? Hiling jang ku dewek jang. Hah? Hiling. Wah. Becus di mana kolot? Awak kerang kedut gitu mah. Teuing mun nyeuseum. Saya tanya pirakeun wae kana kasaktian adewek. Nyempelekeun wae. Babarengan teh unggal poe sia teh. Loba pengalaman dewek teh jang. Wah, atuh ai kolot. Sok atuh bisa mah hiling jang hiling jang. Cicing agan kuat dah. Wah kuat cicingan ini kan. Alah, ieu daun aki-aki dek nyamperkeun. Si laing sia ngulik-ngulik ngulik naon? Musik-musik ulah mandi ngaudangkeun macan turu bangsat sia. Coba sia nepi ka ngerakeun ka aing. Ulah nyolok ting mata buncelik sia. Oh, kamu agak kita kurang aja sedipan baik. Sok bisa mah? Uy. Sakit tuh istilahin teh, pangarti teh. Lila-lila di dunia teh sia. Cuman aing nambahan ilmu teh. Hebat agak gede. Uy. Kurang ajar sia. Ya syah rasakeun saptarnyu pinas ti kersayang papara. Doh, ieu Raden Jalasabda dijamak dening saptarnyu ku ieu Semar Badranaya. iya ieu. Leungit tanpa leuwih ilang tanpa krana. Jangelek diri nu sayati ilang wara nu sanyata jangelek janten tokok teh Jamantri. Rasakeun sia. Silain teh alah ampun kakang semur Urang tegal. lah yang Akang. jadi mito aing Eta teh mitra akang geuning. mau ngadeuketan bisi jadi bere pamajik ieu sakit anakna Cara ngabaranyaan. heuh nanaonan sia kaganggu ka aing ha Erakeun. waduh hapunten kakang Semar kaula datang ka dieu teh lain samata-mata kaula teh hayang maehan Pandawa. Tapi kaula teh deuk mere beja. Yen anu sanyatana ayeuna teh Suyudana teh muamikeun nagara Amarta. Kebodoko nyaeta deuk mertaankeun Amerta. Jadi bakal jadi perang teh Bratayuda. Brata Athena dulur. Yudo itu perang. Bakal jadi yo. Semua dipungkir deui. Aya anak bakal jadi deuyang. Laras gua. Anu mawe kitu kaula teh geus sarengeng ku dedengean. Geus rawing jeuli teh ngadengeuna oge kaula teh dek ngejat we ti negara astina. Allah eta. Geus sape ulun ku maula teh hayang balik ka sawarga irahanya Kang. Ih. Can beak deui lampahan teh. Hah? Panyangkeun atuh. Buru-buru saya ini buru-buru ini sih. Buru bisi katingali ku. Bisi ketempok ku si cepot. Nya. Wah teh sia mah teh dilelewe geus ya. Eukeut teh eukeur sia bongkoheun ka anak maneh. Komo sigareun. Wah, amun nyerekan kawin mah dibikeun ka Selela Sari. Tingalikeun we. Buru-buru ini. Mangga Kang atuh hapunten Kangnya. Jeung ini. Atuh aing. Aya. Ya, Ulang.
bakal jadi perang Bratayuda teh ucu. Tangtos upami kieu jalanna mah. Cilaka deuleu Jang. Sumohon kulang. Jang, Kulang. sakitu we ti wa ucu. Sae. Hapunten tina samudawis kalepatan. Sami-sami. Boboh sapanon carang sapakan Jang. Kulang. Ya. Permio sanes teu sono amitan sanes besenan. Sanes waktos jasa patepang deui. Urang pungkas ieu lampahan ku kembang penetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka.